Ibu-ibu sadayana kamari dicarioskeun fardu wudu sadayana aya genep. Ti hiji nepi ka genep alhamdulillah sadayana geus pada hafal. Ti mimiti niat naon nu disebut niat kumaha pra-prakana niat. Terus nu kaduana ngawasuh pamun teu kumaha pra-prakana ngumah pamun teu wajibna jeung makruhna jeung pambatalanna geuning manggeus ararafa. Mung dina kalaresan kesempatan ayeuna urang jeroan deui dan nu ngaranna ibadah teh pan perlu hapik. Sabab ibadah nu apik teh butuh kana ilmu nu marangan kana ibadah matak ngajadikeun ibadah urang sah jeung ilmu nu marangan kana ibadah matak ngajadikeun ibadah urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Disebut ilmu hal, ari ilmu hal teh di mana hiji ibadah etana nu rek dipigawe maka ilmu eta wajib ku urang digarap. Mun urang rek salat, guru-guru ilmu masalah salatna ku urang kudu dikanyahokeun.